Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng siang pamiarsa, patepang deui sareng simkuring jian dea salsabila. Sareng Nabila Zahra Budiman dina acara Wardaksa, Warta Barudak Sacil, nu ngadugikeun informasi anu faktual jeung aktual. Warta anu bade dipidangkeun nyaeta pembelajaran tatap muka terbatas atau PTMT atos dilaksanakeun di sababaraha sakola di Kabupaten Bandung. Pamiarsa, di sababaraha sakola Kabupaten Bandung atos ngalaksanakeun pembelajaran tatap muka terbatas atau PTMT anu dilaksanakeun kawitan ti awal tahun 2022. Tangtuna disambut ku siswa jeung kolotna di eta wewengkon. SMA Negeri Hiji Cileunyi salah sahiji anu ngayakeun pembelajaran tatap muka terbatas atau PTMT. Saatos kirang langkung hiji semester katukang di Kabupaten Bandung tepatna di Jalan Pendidikan Nomer Genep Cibiru Wetan, Kacamatan Cileunyi. Siswa sarumanget pisan miluan PTMT dina semester genap ieu. Ayeuna urang parantos terhubung sareng reporter urang anu atos siap di SMA Negeri Hiji Cileunyi. Halo Abdul Aziz. Hatur nuhun ka Nabila sareng Jianu di studio. Wilujeng siang abdi Abdul Aziz Mutakin Supartono. Tos aya di payuneun sakola SMA Negeri Hiji Cileunyi. Di dieu abdi bade ngawawancara narasumber ngeunaan diayakeunna PTMT. Mangga sareng saha? Abdi Ersa Aulia ti kelas 11 MIPA hiji. Naon pamadegan anjeun ngeunaan diayakeunna PTMT? Menurut pamadegan abdi mah ieu teh sae pisannya lantaran abdi oge ngarasa bunga pisan tiasa PTMT deui. Kusabab tiasa pependak deui sareng rerencangan diajar oge jadi langkung efektif upami dibandingkeun sareng diajar di bumi mah. Ti iraha awal diayakeunna PTMT? Di awal semester 2. Kumaha cara pikeun kagiatan PTMT bisa diayakeun 100%? Urang salaku murid SMA Negeri Hiji Cileunyi kedah tiasa ningkatkeun protokol kesehatan anu diantarana nyaeta make masker, ngajaga jarak, sareng ngumbah pandangan. Menurut anjeun mana nu leuwih efektif, PTMT atau BDR? Menurut pamadegan abdi mah PTMT teh langkung efektif lantaran urang teh tiasa patepang raraya langsung sareng ibu bapak guru janten upamana urang aya nu teu ngartos dina pamateri atawa tugas urang tiasa langsung naros ka ibu bapak guruna. Kira-kira kunaonnya PTM diayakeunna keneh terbatas? Kusabab kasus Covid di Kabupaten Bandung teh seueur keneh. Pihak sekolah SMA Negeri Hiji Cileunyi oge ngupayakeun supaya PTMT tetap tiasa dilaksanakeun tapi henteu matak jadi wabah baru atau penyakit anyar anu kalahkan nambahan kasus Covid di Indonesia utamana di Kabupaten Bandung. Hatur nuhun ka Ersa Aulia anu tos masihan pamadegana. Abdi Abdul Aziz Mutakin Supartono ngalaporkeun balik deui ka Nabila sareng Jian di studio. Hatur nuhun ka Abdul Aziz anu parantos ngalaporkeun ti SMA Negeri Hiji Cileunyi. Saterasna aya warta anu bade dipidangkeun, nyaeta padagang di Kabupaten Bandung pinuh ku kabungah lantaran penghasilanana naek saatos sababaraha sakola di Kabupaten Bandung dibuka deui sakolana ku cara PTMT. Pamiarsa, ngawitan awal tahun 2022 para pedagang di Kabupaten Bandung pinuh ku kabungah. Sabab pembelajaran tatap muka terbatas di sababaraha sakola atos dilaksanakeun sababaraha bulan ka tukang ieu. Nu asalna sadaya murid sakola ti bumi atanapi sakolana daring ayeuna mah atos mulai sakola sapertos biasa. Nangingan saukur 50% per kelasna teh PTMT ieu dimulaina ti awal semester genap 2022. Nurutkeun pamadegan ti sababaraha padagang, PTMT ieu moal dampak nu positif kanggo penghasilan para padagang. Samentawis eta para padagang ge kedah nerapkeun protokol kesehatan anu ketat, nganggo masker, jaga jarak, sareng ngajaga kabersihan daganganana. Ayeuna urang parantos terhubung sareng reporter urang anu tos siap di payunan SMA Negeri Hiji Cileunyi. Halo Muhammad Farid Farhan. Hatur nuhun ka Nabila sareng Jian anu di studio tepangkeun wasta abdi Muhammad Farid Farhan. Di dieu abdi bade ngawawancara narasumber ngeunaan pedagang di sekitar sakola. Mangga sareng saha? Mas Bagio
Tos sabaraha lami icalan ieu teh? Atos 26 tahun. Pami icalan ieu di tempat ngawitan ti tahun sabaraha? 1996. Kumaha awalna ngamimitian icalan teh? Memitianana da kados mie ayam. Sabaraha acis nu dikaluarkeun pikeun modal awal ngawitan ieu icalan teh Mang? Ngawit ka nanana dinu modal 500.000 buat mie ayam. Kunaon milih icalan mie ayam daripada icalan nu sanesna? Atos profesi jadi tukang mie ayam. Sabaraha anu penghasilan anu ditampi ku Mang sadintenna Mang? 150.000 dinu penghasilan kadang segitu. Oh, segitu siap. Naon pangaruh anu diraoskeun ku Mang nalika icalan tikawit masa pandemi? Pengaruh pisan ayeuna COVID-19 pengaruh, gak ada yang jajan. Bener Mas, bener. Pami ayeuna mah kan atos ngawitan PTM teh di sabaraha sakolahnya Pak Bu? Pangaruh PTM teh di sabaraha sakolah kanggo icalan Bapak teh kumaha? Pengaruh pisan. Lebat sakolah teh. Maksudnya lebat sakolah teh kanu pedagang penghasilan Mang teh kumaha anak sakolah teh lebat? Oh dilebet. Dilebet mah penghasilan aya 100 sampai 200 penghasilan. Di luar sekarang jalanana paling ya dapat 100 cekap. Turun ka Mas Bagio anu tos masihan pamadegana balik deui ka Nabila sareng Jian di studio. Hatur nuhun ka Muhammad Farid Farhan anu ngalaporkeun ti payunan SMA Negeri Hiji Cileunyi. Warta saterasna bakal dipidangkeun saatos jeda iklan nu hiji ieu. Kismin stres nginum. Kismin stres eureun nginum. Gawe menang duit. Gawe menang duit. Bayar utang. Gawe menang duit. Diajar nu balik hirup stabil. Mantuan batur bagja istri resepet kulawarga bagja cager ngajarkeun batur sosialisasi pinter majukeun nagarana. Eureun nginum. Kok. Pertunjukannya biar tambah meriah. Pak Bro. Mari. Silakan kokok. Duduk. Yuk. Berangkat Pak Bro. Tunggu dulu. Hani. Saya lapar. Kebetulan ada promo Indomie tempo dulu. Dapat tas lagi. Lucu. Tapi lucu apa ya? Indomie lezat. Indomie pilihan keluarga paling lezat karena lezat sari murni. Indomie. Seleraku. Indomie. Indomie. Seleraku. Seleraku. Indomie. Indomie? Itu dong, nanti buru dingin nih. Iya. Seleraku. Dapatkan Indomie kemasan Tempo Dulu berhadiah tas. Penawaran terbatas. Dirgahayu Indomie ke-45 kok. Patepang deui dina acara Wardaksa sareng Singkuring. Jian Dea Salsabila Sareng Nabila Zahra Budiman. warta saterasna anu bade dipidangkeun nyaeta pangaruh masa pandemi kana kagiatan ekstrakurikuler di SMA Negeri Hiji Cileunyi.
Pamiarsa dina mangsa pandemik ieu SMA Negeri Hiji Cileunyi ngawenangkeun kagiatan ekstrakurikuler di sakola. Palaksanaan dijodolkeun supados henteu aya akumulasi siswa sareng tetep nuturkeun protokol kesehatan. Ayeuna urang parantos terhubung sareng reporter urang anu atos siap di SMA Negeri Hiji Cileunyi. Halo Wuri Azizah. Hatur nuhun kajian sareng Nabila nu di studio. Abdi Wuri Azizah tos aya di payunan Sakola SMA Negeri 1 Cileunyi. Di dieu abdi bade ngawawancara narasumber ngeunaan kagiatan eskul di masa pandemi ieu. Mangga sareng saha? Abdi Geraldine di PMR unit SMA Negeri Hiji Cileunyi. Aya pengaruh teu ka kagiatan eskul di masa pandemi ieu teh? Aya sih, jadi misalnya orang bade ngalaksanakeun kagiatan teh jadi hese nya, misal bade praktek atau meren materi teh jadi sesah misalnya ke pandemi ieu teh. Kagiatan anu wae nu dilaksanakeun salila pandemi ieu? Upami nu tos dilaksanakeun ku PMR mah nya meren materi gitunya, materi PMR, terus praktek-praktek, ngajieun tandun kitu-kitu lah sagala rupa nu kitu. Naon nu dipermasalahkeun ku ngalaksanakeun kagiatan dina kaayaan pandemi ieu? Gara-gara pandemi ieu teh nu sesah teh gara-gara sinyalnya. Sinyal teh sesah pisan upami misalnya nu di luhurnya nu di gunung teh hese gitu neangan sinyal. Terus internet oge hese gitu. Jadi barudak anggota PMR teh kadang sok sesah misalnya bade asup Zoom teh gitu. Naon dampak positif jeung negatif ayana pandemi ka eskul teh? Upami dampak positif namanya orang teh jadi apal gitu karena teknologi, nggak gunakan Zoom meeting, nggak gunakan Google Drive, upload video ke Google Drive gitunya, nggak gunakan YouTube gitu. Upami dampak negatif mah orang jadi hese gitu pendak sareng rerencangan teh pokoknya namanya sesah pisan lah. Hatur nuhun ka Geraldine anu tos masihan pamadegana. Abdi Wuri Azizah ngalaporkeun. Balik deui ka studio. Hatur nuhun ka Wuri Azizah anu atos ngalaporkeun ti SMA Negeri Hiji Cileunyi. Pamiarsa mung sakitu nu kapihatur, wilujeng patepang deui dina warta nu bangkal dongkap, amit mundur amit mungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung efektif dan takut. Kamu kan kita. Cek sound 1 2 3. Halo. PTMT. Mangga sekarang salah.